Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepang deui sareng teteh di UYS Channel 2. Ngabanyo. Tonton yuk. What they don't do shit.
gampang. Nah, hapunten. Sakali ditu oleh-oleh hapunten. Bobil aya cariosan anu pondok nyogok. Panjang juga talduna. Sok utami upami aya nyinggung kana paraosan. Punten. Paralun. Mung sakadar heureuy we ieu mah gogonjakan tinimang jeung seueur teuing emutannya. Mudah-mudahan dina gogonjakan teh sing jadi ajakan. Anu paling dihindari adalah ejekan, hebat pakai adalahnya. Bahasa kabarasi. Nah, gitu. Ingat kerja Jakarta ku dulur. Duaan. Aduh, Kang Ujang isin abdi tadi. Kenana. Ayan ngagaleong. Sawi ya. Cari murah. Nanya gitu. Masalah ngagaleong mah di mana-mana oge da malempang kabeh. Ari ngaran awi mah aya we nu condong nanya. Aya sadayana gini aja. Pindah we biasa ieu teh Kang Ujang. Bunga anu taya papadana. Papadana. Sok kembangkeun deui urang teh. Dina seni oge ulah nepikeun ka aya naon? Bebas dari seni mah, bebas berkarya. Bebas berkembang seni mah. Lawan sebabna seniman mah memang dituntut tiada hari inovasi. Hebat deh wae nya. Hebat deh wae ieu. Kolaborasi. Kolaborasi, inovasi, dina apresiasi. Mana mah batarasi. Kreativitas utamakeun tah. Da ayeuna mah panjaman kolaborasinya. Kolaborasi. Keyboard make trompet. Keyboard make trompet. Trompet make keyboard. Nu penting mah asa bisa diterima we ku masyarakat. Jadi bahan pimajuan, jadi bahan tek-tek eta bangek teu ku hanteu pek. Bebas berkarya. Saurana make kalengit deui nya jadi luas. Agus naresok. Teneng. Lain pikir-pikir aya kan rokok sabola heuh. Kurang ngeruskeun syukuran. Lantaran dia pan urang geus ayeuna geus zaman kolaborasi inget zaman baheula kan ka tukangnya. Ku karun-karun urang can kieu mah meureunang. Realisasi, kolaborasi nya. Geus teh. Make speaker eta oge to angek ngak. Usum. Ayeuna mah pan peksa rekomah-komah. Segala makanya teh pan. Urang teh pan arek ngabagjakeun hari Putri. Putri apa? Tong dihijikeun atuh. Naon atuh? Hari Putri makanya jadi sekaligus jadi teri atuh. Putri we biasa, RI. RI. Udah bener atuh. Hari ulang tahun Republik Indonesia. Siapa tuh kopi? Merdeka. Wis merdeka didinya gitu. Wis merdeka gitu. Insya Allah mudah-mudahan aya nu ngamerdekakeun. Da ari rarasana memang jiwa patriotisme mah geus aya ieu teh. Cetakan kabagjaan nu tan batas wanganana. Urang sujud syukur ka mantena. Wireh dina ngabanyol ieu tah. Ngabanyol nu teh neng gitu. Can digaji. Pan orang mengalaskan seni Sunda, kita pakai gaji, duit, emang gaji, duit, gaji maka dua abdi itu. Atuhnya sarua. Bari urang babarengan ngabagiakeun tepung tauna proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia tadi. Nah gitu. Jadi umajak kasadayana we mah. Boh di mana wae nu aya. Nu ayana anu payunan oge YouTube sewang-sewangan. UYS channel 2. Sakrep. Oh, Ah gitu. Sakrep. Channel 2. Urang Komen bagiakeun. Cemon. Omen. Kalayan penuh dengan jiwa patriotisme. Singalir dina hate urang sarere teh kumaha we cara jeung jalan nama kakang tuanana eta mah nya. Mun seuk nitenan sajarah baheula. Ya. Cenah dina zaman 10, dina jam 10 isuk-isuk. Tahun berapa? 45 di Jakarta. Di Jakarta mun teu salama di jalan meureun dina sejarah meureun.
Pegangsaan timur gitu. Hah? Pegangsaan. 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 17 Agustus. Tah, di Jakarta cenah Pak Soekarno Hatta itu teh. Ngumandangkeun proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Ka sakabeh, ka sajagat raya, ka seluruh. Rek ngomong moal, urang dari ngomong. Sin salah. Ah! Salah. Aya akong di ditu geus si baledog. Kau nggak tokan ini. Untung ngeuweungnya. Untung ngeuweung. Salah. Aku ya bu. Sok. Sakabeh Ya, bangsa. betul. Sakabeh bangsa teh kaget nah. Ku ayana kitu. Loba anu minum bunga karena proklamasi eta. Ngamerdekakeun eta. Tapi aya oge. Tapi eta aya nu bunga berarti aya nu Aya nu sirik. sirik. Nu sirik midik teu rela lamun bangsa Indonesia bebas dari belenggu-belenggu. Penjajah. Pajajah atuh. Teu ngomong. Teu ngomong jangan. Urang biar rek ngomong. Tapi ragu sih. Oh, ada urang mah zaman sejarah apa? Keur orok tina butung keneh. Nolol ti emak. Jadi anu sirik. Tina Nah, cakaran-cakaran terus pisan. penjajah. Cacing anu kitu tah. Tah, urang nanyakeun. Jawab lah. Jawab. Jauh. Tadi rek jawab kapilaan, ini jawab nih. Itu bisa. Gantian, giliran. Cacing. Jadi kumaha? Anu sirik bede karena kemerdekaan urang. Baheula Lain Jepang lain. Pajar cenah gitunya. Walanda. Oh. Jong sakutuna. Tah. eta. Da amis solana mah. Amis Bangsa solana. Walanda. Mas sawo. Sawo. Sawo anu amis mah. Eta konengnya. Nya, sawo. Tah sok sanajan kitu. Kemerdekaan geus diproklamasikan para papayung agung urang sakabeh. Walanda jeung sakutuna ngabogaan maksud ngaruksak karena kemerdekaan negeri ieu. Merebut kenal eta teh merebut. Nah, eta meureun apa aya Banyak. apa Hidup gitu ya. ku sagala rupa macam cara jeung alasan nepi ka aya kajadian katibanan ku kaprihatinan tanah Tah, ke mana prihatin aja. sedih. Sedih atuh. Nah, Pajar cenah kemerdekaan ieu teh pajar menang cenah. hadiah. Tuh, kan. Bisa aja hadiah teh. Lain. Itu biar yang karena PDT yang ditakeun ieu teh sejarah. Kamu ka ditu. So, Jeung ka dieu deh cenah teh aku mah. orang mah teh kok ningali awewe sok emas. Tuh, tuli ka Menang hadiah di Jepang cenah pajar ku teh. Ti Walanda ti bangsa asing. Tuh. Padahal Tapi keur kuring yakin. Hebat, keur kuring yakin. yakin. Nu sanyana aranjeuna para pejuang pahlawan bangsa nu geus ngarbut kemerdekaan kesang nu pacampur jeung getih getihnya. jeung nyawa Esang jeung geuti teh ngahiji. kesang jeung getih udah geus capek Mun ayeuna mah perang campuh di jus gitu, di jus. Kenal minum. Dejus. Kalau makanan yang minum, kana minum Jadi perang batur ke perang jus ya mah. Apaan apa? jus Bawa aku. So kemarin sih kau nya kesang jeung getih jeung naon tadi taruhanana teh Kesang, nyawa. getih. Nyawa. Nyawa. nyawa Eh, sugan. Enak nama eta mun dimecikeun pajar cenah deui nya. Pajar cenah. Pajarkeun teh sakieu tahun lilana orang kemerdekaan seberapa tahun itu ya ka 7 genep gitu. 7 genep tahun ya. Teu karaosnya urang. teu karaos ongkong Eta memang Bangsa karaos teu tingkat kambingnya ciri. atuh 70 genep teu tahun. karaos ongkong Eta teh ompong gede sametan. Nah, ayeuna tinggal waasna ayeuna emang tinggal lang waasna. ayeuna salaku generasi penerus kudu neruskeun kemerdekaan ieu tah geus anu ngeusip kemerdekaan ieu tah Eta ngarora. Bagian Ngarora. kita, bagian regenerasi anak-anak kita. Atuh gitu. teu bisa berjuang bedil mah atuh berjuang eta sendiri. Nah,
ya. Agustus teh lestarikan seni. Jangan ciwirang, jangan ciwariman. Sok. Oh. Berjuang sesuai dengan potensi dan Nah. keahliannya, Nah, kemampuan. Cina barugaan tanggung jawabnya tuh Iya. tanggung jawab. Nungenan bawa kenang rek nabot teh. Gus pas non Gus Patina para pahlawan Nah. Ya. pahlawan orang. Pahlawan Gus urang. gugur di medan tempur, perlaya di medan perang. Oh. Naon gugur di medan tempur. Pelaya di medan perang. Cis kacang buncis. Aduh, iwa. Nah, Nah, nareuneuhan. si Akong gitu teh. Jadi ketempuhan Lain tukang kenang kasetnya. Kasep. Aduh. Bulu kelek tidak sama dengan bulu. Memang. Lamun seuk nitenan bumi pertiwi memang wa. Terus bisa. Anu geus dipertahankeun nepi ka paeh poso ku para perjuang. Kurangan saukur dipake poya-poya sapiraku. Ta eta. Jangan sampai itu teh. Lu leuwih eduhna naon ngimpor. Ngimpor budaya barat. Budaya batas-batasna. Wah. Geus sagala tek-tek eta bengek tepuhan teu. Bengek segala. Pengikat jadi. Bengek itu. Misalnya bengek itu pakai bajang. Peribahasa tek-tek banget akan Wes tek-tek mie gitu. Sila tadi ada Oh, tek-tek. tek-tek jadi jus aja tek-tek. Lupa lupa. Hidup Nah, dituntut nah. ngabogaan jiwa anu tohaga. Nah, Nah, udah ini mana duit. Kalawan suci bersih. Nah, Iwa keur ngora. oh, berorang. Nah, jeung itikat ngabaktikeun diri. Tah kitu. Ngabaktikeun diri nyebakeun ragangan keur nusa jeung bangsa. Weh, ulah hilap Kang Ujang, nusa bangsa jeung agama. tah agama penting. Paling penting nama Paling agama. penting. Kalau Bangsa agama jeung meripul. agama. Satu agama meripul. Kudu dibangun gitu agama. Dengek. Kang Dang buka agama gitu. Oh. Buka agama gitu. Tanya. Tanya. Ya bisa KTP. Mana? Hah? Bisa kuan tuh. Oh, teu boga. Bisa kuan cenah ibunya. Dongit. Atuh tekankeun ka para sepuhna oge tah ieu. Iya. Ka para sepuh, pinu sepuh nu janten generasi tuana. Nah, eta. Paparinkeun ka konsekuensianana Iya. antawis ucapan sareng perilaku dugi ka tiasa masihan contoh nu sae. Jantan Nyaeta tahu. contoh nu tawaladan kanggo ka para generasina. Tah Iya. eta. Jadi orang main contoh kan ieu. Wah. Untuk buka duit mau. Contohana nu kumaha di Kok dia nyontohan? Iya mah. Salah? Itu apa tadi? Contohan nu bener nu positif. Lain tadinya nyontohana Kang Dang. Lain maling ai. Mau. Sarwana. Temenan teh. Tidak boleh. Sama dengan Tidak boleh. Nah, Tidak boleh. cara buak paok. Tara. Tekengnya Kang Agus. Cara ngajahat. Tara. Cara Cara osok sholat. Sholat osok iman osok judi kan? Ah, nya. Sok. Teras ke Bapak. Di dieu tah. Ya. Di ieu urang tempat ieu anu ngariung sagelaanan. Di rukun warga we lah heulaanan. Tong wakaleuwih jauh. Untung jauh mah teka tinggal Teu urang. katingali. Teka cabang. Wujudkeun. Iya di dieu. Naon rupa hal. Majengkeun. Tina tah eta tina ngajina. Nah, ngaji teh ngaji rasa, ngaji maca, Ta generasi kira ieu. Ngajaga kebersihan. nah, batu, Batu. Teh batu, ngajaga kebersihan teh kudu batu. Jeung saja Sama gitu. asli. Hah? Jadi mau cari bebersih mau mal batu. Oh, Dia pasti bersihan batu. Nah, eta bebersih kudu. Bebersih batu. Kebersihan, kesehatan. Tuh, itu berarti kesehatan tak ada Kesehatan, Kang Ujang. biasa dia kurang sehat. Bisi. Sok bisinan cenah be bisi tuh bisi kan tapi kan. Ai lamun teu bebersih mah panenna teh usun zaman virus. Tak apa. Virus kalimaya. Itu ke virus. Mun teh virus. Virus Sakeun virus sakeun eta kudu Tara wujudkan kebersihan.
kebersihan segala rupa Ya. bantukeun di pemerintahannya. Urang teh saheulaanan Kudu bersih. kudu bersih. Ulah ya korupsi. Ulah aya kok eta bang naon. Nya. Supaya kitu urang teh anggeula ka ditu. Hayu. Bisa eta bersih. Hayu. Orang bersih. Tihon cewang sumoreang tekadna pahlawan bangsa sadu mundur pantang ulang mun maksud acan laksana berjuang keur lemah cai lahir rabi tur pegang pati taya basa menta pamulang tarima ikhlas ridho keur korban